ieu murang kalih teh budak keneh dosana ge saeutik la syakka teh karaguanana ieu jalmi teh murang kalih teh dosana sakedik ari urang mah geus kolot loba dosana berarti nu hina teh saha urang upami urang ninggal anu sepuh nah ninggal anu sepuh nu hina urang anu anom keneh itu mah nini misrajin kangaosan teh jika nama amal geus loba jika nama geletuk teh maot husnul khotimah jadi nu mulia cek nu anom teh saha nini jeung aki-aki nu sarapuh teh urang teh naon hina tibatan jalmi anu sanesna ninggal jalmi anu berilmu ninggal jalmi-jalmi berilmu oh ninggal nate ka saya urang nu awon teh jika namanya ari ajengan mah mun teh mah ngamalkeun hiji amalan pahala darajatna teh agung beda jeung urang nu bodoh urang mah nu bodoh amal teu mah amal saeutik maka amal oge cantang tuh ditampi ku Gusti Allah jadi cek nu bodoh nu mulia teh anu pinter nu pinter ninggal ka nu bodoh kumaha anger lain nu pinter nu mulyana nu bodoh nu mulia cenin mah ngaji meni rajin bari teu apal ngaji ge bari barho teh ya barho beh bubar poho kabeh gitu tapi dan nu poho mah nu teu bodoh mah ku Allah ge moal ditanya di akhirat beda jeung kami ajengan kiai ustad bakal ditanya kete di akhirat geunah jamaah mah da bodoh teh ya di mana teh salatna langsung mulubus teh da bodoh teh teu apal teh ya jadi nu mulia teh saha nu bodoh cek nu pinter nu mulia nu bodoh cek nu bodoh nu mulia nu pinter cek nu beunghar nu mulia nu miskin cek nu miskin nu mulia nu beunghar jadi pikeun diri anjeun mah saur Sina Ali kun indan nafsi syarrun nas anjeun kudu ngajadikeun diri anjeun teh panggoreng-goreng na jelema batur panghade-hade na jelema